Sundamanan digegesnya Bu. Oh mohon. Wargi-wargi sadaya. Ieu aya ibu nuju ngalapare anu masih ngagunakeun alat tradisional etem zaman kabaheullaan. Adat zaman kabaheullaan, adat sesepuh urang nu masih keneh dianggo dugikeun ka ayeuna tah sapertos kieu wargi-wargi sadayana. Wargi sadayana sakumaha nu kauninga ku urang di palihan dieu katingal masih keneh parena anu digegesan sapertos zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, haturan wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadayana wanci nu kamari pamit ayeuna datang mangsa nepangan ukituna ngahaturkeun salam pangabaktos ti pribados ka wargi-wargi sadayana nu di mana wae ayana. Wargi-wargi sadaya kalarasan dina dinten ieu pribados aya di Kampung Bongas, Desa Nangtang, Kecamatan Cigalontang sapertos biasa kanggo ningal kaendahan alam oge padesaan nu aya di palihan dieu. Wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami titenan sabudeureun ieu kampung anu kaendahanana masih keneh kabaheullaan. Mangga wargi-wargi sadayana wilujeng manco. Wargi-wargi sadayana di palihan dieu upami nuju panen ieu aya tawis khas zaman kabaheullaan anu sapertos kieu wargi-wargi sadayana nya di palihan dieu ieu rantuy ku tuangeun. Ieu saurna masih keneh adat zaman kabaheullaan, adat sesepuh urang nu masih keneh dianggo dugikeun ka ayeuna tah sapertos kieu wargi-wargi sadayana. Wargi-wargi sadaya ieu masih keneh digegesan. Assalamualaikum Ibu. Ti tasik Ibu, aduh ieu meuni waasnya asa zaman baheula. Ieu pare di abi mah tos teu aya nu gegesan sapertos kieu teh. Tak sareng rerencangan. Di palihan dieu mah meuni endah pisan alamna Ibu. Oh di palih dia mah masih kena ku etem pengen punya, masih kena ku etem. Ya mah di linggihan di boboan mah punya, paling dia mah oh di boboan. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu kauninga ku urang di palihan dieu katingal masih kene parena anu digegesan sapertos zaman kapungkur. Oge dibuatna masih kene ngagunakeun etem sanes ku arit sapertos nu kauninga ku urang. Wargi-wargi sadaya hayu urang tinggal ka palihan dieu. Subhanallah, alhamdulillah di palih dieu wargi-wargi sadaya sakumaha nu kauninga ieu pare nu subur oge pasawahanana nu kacida upluk aplakna matak waas matak endah sapertos zaman kabaheullaan. Urang cobi ka palih dieu wargi-wargi. Mohon ieu teh pare ketan Bu? Atau napi pare biasa? Oh pare peuteuy disebutna teh. Oh ieu mah sistemna teh upami Sundamanan digegesnya Bu. Oh mohon. Wargi-wargi sadaya ieu aya ibu nuju ngalapare anu masih ngagunakeun alat tradisional etem zaman kabaheullaan. Oh mohon.
Mung humama tos rada langki panginten Bu ayeuna teh. Oh, di dia mau da salalu cai ongko adanya Bu. Tuh, wargi-wargi sadaya ieu anu ngagunakeun etem tradisi Sunda anu kapungkur. Oh, ieu teh genep sasi, Bu? Oh, mohon. Ibu hatur nuhun, Ibu. Warga-warga sadaya itu palihan itu tos kalebet Kampung Naga mung di palihan dieu teu aya sasaknya anu kanggo nyebrang ka palihan ditu. Mung insyaallah dina kapayuna pribados tiasa nepangan silaturahmi ka warga-warga urang nu aya di Kampung Naga palih ditu. Sementawis ayeuna urang canak heula di palihan dieu warga-warga sadayana. Warga-warga sadaya di palihan ditu aya hiji curug anu katinggalna pika betaheun hayu urang sasarengan ka palih ditu wargi-wargi. Wargi-wargi sadayana waktu geus cukup mangsa geus nyekapan pikeun urang sasarengan dina dinten ieu insyaallah dina dinten enjing oge di tempat-tempat oge kampung anu sanesna urang tiasa patepang deui kalayan urang sadaya aya dina Ginanjar kawilujengan sarerea. Wargi-wargi sadayana sarta acan undur pamit langkung pipayun pribado mudah siap punten bok bilih aya tata basa oge cara anu kirang merenah dina nempatkeunana. Mugia ageng tawakuf jemar pangapunten ti sadayana. Wargi-wargi sadayana panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.